Emang gak ganggu gitu, Mil? Oh lah, nggak ganggu. Mil. Mil. Jamila. Naon sih ono gegeruan bae? Ono maresep ka Jamila. Tapi Jamila mah teu resep ya ka ono. Eta sia. Ai teu resep mah kumaha atuh no? Teu kunaon lah teresep ge. Asal bogo bae ka ono. Ulah-ulah bogo resep bae ge henteu. Emil. Emil. Jadi awas sebab ulah ngalangan jalan. Atuh nek lewat mah lewat, Mil. Lewat ke mana tuh jadi halangan? Ari maneh ketus amat Jamil. Keur datang ambulan. Ambulan. Awas ya. Si gana si Nila kedatangan bulan. Jamila. Kitu awe mah ai keur datang bulan teh. Saha nu datang bulan lian? Eta tadi si Jamil ambek-ambekan. Si gana keur datang bulan. Si Jamil mah ngambek lain keur datang bulan, yan. Emang si Jamil ngambek kunaon kitu na? Gara-gara nama di deketan ku aing yan. Pantesan si Jamil ngambek. Emang kunaon sih yan? Si Jamil lambungun ka aing. Sia ngake tuh no. Emang kunaon itu? Sama jore. Nyedekeun si Jamila. Oh gitu. Halah, Da kamera sia. mawur. Penyangka si Amin putusin si Siti. Padahal nempona akur-akur bae ja. Aya masalah naonnya si Amin. Lah, mana nek kitu ge si Siti nang embungeun bener ka si Amin. Mudah-mudahan si Amin menang anu lebih baik ke si Siti lah. Aya di, manggi si Amin tak? Pananyakeun amin, lain nanyakeun aa. Geus bosen ya di mah, unggal pagi ka panggi. Tekangan gitu kaya di. Kangen. Emang ya di sana Ani. Kan kabogoh aya di. Kira aja Diana. Ani. Ku kitu bae. Lila mah bakal benang ieu. Aduh, geus saminggu ya aing ditinggalkeun si Siti. Tapi kunaon tiba-tiba hati aing bungah kieu nya? Apakah ieu tanda-tanda bahwa aya nu penggantina si Siti meureun nya? Aduh. Kamari mah aing cerik bae teh be ieu lah. Dunia kebanjiran. Mudah-mudahan be aing geura menang penggantina si Siti. Hei Amin, neka mana sih ya? Kuku keluyuran bae, lain cicing di mah. Nak kemana los, nak kukuluran los, jangan sekolot aing mah. Ngatur bae. Amin, kasih saja aku kena. Kabeneran. Men, kade halah. Naon. Men, siapan adina si Ani? Aing resep ka si Ani, dukung sia nya. Mun sia di resep ka teteh aing. Jangkrik lah jangkrik, cepek cuan. Doang pak ogah bae sia mah men. Jatuh lah di mun hayang ka teteh aing. Ari ayeuna mah eueuh men. Kosong urang teh mah dompet cukup. Masih modal acan. Bislah ulah bogoh ka teteh aing bogoh bae tuh ka anak kucing. Anak kucing men.